Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipihormat, teu kalangu oge rerencangan anu kusim kuring dipihormat. Langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun puji jeung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi berkah sareng rahmat mumpulung urang sadayana dina kesempatan ieu. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipihormat. Sim kuring di dieu bade nepikeun pidato ngeunaan kabudayaan Sunda. Salah sahijina kabudayaan Sunda teh nyaeta taling. Taling singkatan tina gitar suling. Gitar suling nyaeta salah sahiji kesenian Sunda anu di daerah Cirebon, Jawa Barat zaman Walanda. Salianti taling aya oge tari serimpi sareng tari topeng. Tari topeng biasana sok aya dina buku kahajat atau acara resmi. Salianti eta taling oge biasana osok aya nu di acara-acara resmi. Tapi ayeuna taling tos kadesak ku alat musik anu leuwih modern. Nyaeta salah sahijina organ. Organ ayeuna malah leuwih maju daripada taling. Salianti kitu, taling ayeuna malah beuki menjejes kusabab ayana organ. Ayeuna masyarakat organ leuwih katampa ku masyarakat. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipihormat. Ayeuna hayu urang memulai deui taling teh ti ayeuna urang kedah nangtungkeun deui taling. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipihormat. Mung sakitu pidato ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.